Punten Pak Haji, Widian Abdi, kok Abdi bade diudag eta Akim jeung Mang Acep, pilih merajalela komo make jeung nyarios-nyarios pada mah teknik kasih uten mah. Kela. Negara urang teh negara hukum, Den. Urang laporkeun we ka nu berwajib. Aduh, juragan Haji. Mak. Mak, tong dicacanak urusan ieu mah. Tadi Hakim nyarios ka mak. Namun mak laporan ka nu berwajib. Mak jadi gitu kumalati. Ma iti berjanji rujutkeun Cimata ka keung jeung kasieun tayeuhna meureun aya ancaman ti Mang Akim anu berat keur anjeunna. Ma masih yakin ma moal daekeun. Hanya tak mati, aduh, mati tiba heula kene sabenerna mah juragan Haji. Sawaktos mati payun di Jakarta oge kitu Hakim teh ka mati ngancam. Mak kudu ngayak-ngayakeun, mati ayeuna mah teu sanggup kitu. Umur kaburu kolot mati. Sieun mati cek paribasana, duka isuk ge teu sugan cek paribasana mah da geus sepuh mati. Geus kolot, Den. Cek ma iti harita bajeng ningali ka urang tur tangaleret ka Mah Haji atuh Mah Haji ge ngiluni merumpok cumarita. Keun wae entong sieun. Lamun emak ngerasa kaancam mah wawartos laporan emak. Mah Haji bari netep ka Ma Iti tur ta Ma Iti oge pok de cumarita ka Mah Haji. Nama we juragan istri. Emak teh ayeuna mah tos alim pipilueun. Lamun teh macak pari paosna mak laporan teh. Pasti nangge teh. Mak deui nu bakal dikukumah ku si Hakim. Palakakeun kumaha ka polisi, Mak. Cek Mah Haji ku keukeuh we. Sangkan Ma Iti tenang tur ta sangkan Ma Iti daek laporan ka nu berwajib. Keun we Mak. Sok we mah masing tenang we ayeuna mah. Ulah. Can cager mah ulah wakabalik si Abah. Cagerkeun heula we di dieu sinasehat heula. Geus sabihara-sabihari sok mulang. Ulah mulang maksa maka dokter mak bisi ayana naon di jalan dati dia ka lemur teh jauh. Juragan istri, juragan Haji, mak mah hapunten atuh si Abah bisi nanaon di ditu. Mak, si Abah heula. Ma Iti bari cari mas-bas ku Cimata tur ta pamitan ti Pak Haji jeung ti Mah Haji. Jajabkeun ku abdi mak, cek urang harita bari jeung rek nganterkeun ka Ma Iti. Ma Iti pok cumarita. Entong Den, keun bae. Bisi pawangi jeung si Hakim Mariwang. Bisi Den ka babawa. Nya, juragan Haji, juragan istri. Nya sok mak, antosan di ditu Hariwang. Ma Iti tuluy ngaleos ninggalkeun urang tiluan. Pak Haji tuluy cengkat bari jeung mulak cangkeng katingalina galak pisan. Tur tak keheul jigana teh kajadian ieu kabehanana. Pak Haji pok cumarita. Den, sok sanajan bari jeung kumaha oge. Ieu urang kudu hati-hati. Ngadenge bio omongan si emak model kitu, ieu urang boga ancaman ti si Hakim jeung ti si Acep. Nya sok sanajan bari jeung kumaha oge. Si Uten kudu dijaga ku urang salarea. Ulah tepikeun ka dibawa ku si Acep nu ngaku bapakna. Deudeuh teuing si Uten mah. Nya nasibna meni karunya pisan mak mah. Hiji-hijina jalan bapak buru-buru we ke Jakarta ieu mah atuh. Ari mah mun bapak ka Jakarta ayeuna riwang bisi teh mah itu jelema kumaha. Nuhun Maji. Laras Maji. Ya saena mah utentos ka ruangan atanapi utentos mulih ka bumi Pak Haji sapados aman urang ka Jakarta. Tak kitu Den. Eta nu dipikarep ku Pak Haji. Ulah tepikeun ka urang ayeuna ka Jakarta. Si Uten di ayana naon, Mak?
nya atau gitu mah cek mah Haji pinuh kurasa bimbang dina hatena. Keur kitu kadangnya guguru dugan pas dileret teh ku urang sing horeng geninganan. Ranjang si Uten bijil ti jero ruang ICU. Teteh lamureunna mah dipindahkeun poe ayeuna. Keluarga saudara Uten. Iya suster. Urang nyampeurkeun turta Pak Haji ge nyampeurkeun. Gimana suster? Iya Pak, malam ini pasien sudah bisa dipindahkan ke ruangan Pak. Oh, Pak Haji, Uten ngalih cenah Pak Haji ayeuna. Oh nya atuh nya. Nya atuh sok mama barengan we ayeuna we barengan. Mah Haji tuluy nyelenangkeun kantong, urang buru-buru ngajingjing keresek nu hareupeun Mah Haji. Durug-dug atuh ranjang si Uten didorong ku perawat, turta urang tiluan nuturkeun ka eta perawat nu keur ngadorong ranjang si Uten. Di jalan Pak Haji, Mah Haji teh sakemek-kemek acan ngan leumpang we nuturkeun perawat. Dina hate urang era parada ku Pak Haji jeung ku Mah Haji. Anu lain sahasana si Uten turta jeung urang ewawuhna kakarek sabulan kamari, tapi katingalinya nu sakitu luar biasa keur urang jeung keur ka si Uten. Bener pisan geninganan. Manehna mah tukang nulung kanu butuh, tukang nalang kanu susah, tukang nyangan kanu poekeun, tukang nganter kanu keueung. Tetela geningan. Pak Haji jeung Mah Haji teh jalma anu sakitu solehna karasa ku urang jeung ku si Uten. Teka catur di jalan blus aturan yang si Uten teh asup ka hiji ruangan. Tetela geninganan si Uten teh diasupkeun ka ruangan anak na waktu harita. Si Uten direndengkeun jeung ranjang anu lainna. Urang nyampeurkeun ka gigireun si Uten, tadina mah digeuingkeun ku urang teh. Ngan Mah Haji ngahalangan tayeuhna mah. Ben entong kan bae antep geus sare. Cek Mah Haji harita bari jenggek diuk dina kursi gigireun pisan si Uten. Den, ayo urang di luar urang ngobrol heula. Ayo Pak Haji. Mak, bapak rek keluar heula. Ayo Den, urang di luar urang ngobrol. Mangga tuh Pak Haji. Haji di kantun heula abdi keluar heula, Mak. Nya sok Den, jeung bapak di ditu badami. Leos satu orang keluar nuturkeun Pak Haji Hamid. Geus tepi keluar tuluy urang gugek Pak Haji diuk pan kitu urang ge diuk gigireun Pak Haji dina teras rumah sakit. Den, wayahna ayeuna mah paniatan ka Jakarta urang tunda heula. Sabab tadi ngadenge mah iti babasana model kitu.